Duh, jangan awewe euy, tapi ditolakan wae. Yang juga batur. Terus baru kabogo kabeh. Adik, ya. Mana ini? Naon? Goblok sih, Wak. Anjir, wah. Naon wa di dieu wa? Buset, urangnya mah. Lamunan naon sih wa? Buset tah. Sudah pusing amat dilihatannya. Kenal ngobrol. Masalah naon? Awewe, Wak. Masalah awewe. Buset, wayah kieu wari Mas. Itu masalah kan awewe, kunaon awewe itu kunaon? Urang Ngobrol. nembak, Waduh, nembak teu mah. ditarima. Itu diterima. Kok bisa? Emang kumaha cara nembakna? Ya ditembakna. Itu pas batur. Kumaha cik? Kayak nyaho? Ah, lewat SMS doang bener maneh mah. Lewat SMS. Ya gagal tuh bro nembak itu mah. Tuh cik samperkeun awe teh. Erakeun urang Iya. eraan. Saera gitu kumaha urusana sih. Modal eueuh. Emang aing ka riset ieu deui, Wak. wah pantes. Iya gara-gara udut ya. Udut membunuhmu iya mah. Iya. Hanya tulisnya tuh mana? Hayang. Hah? Hayang. Bener sayang. Cik ngilu jeung urang ge cik. Ya, beh ayo solusina. Oh, geus. Ayo solusi beh maneh terkenal, teh loban terus pen. Heeh. Ieu teh ieu. Di orang teh mah pernah di mah. Orang kali heula. Ieu pun dikasihna. Ieu kieu naon? Teu nyaho aing alat naon bos kieu. Sia mah bodoh teh akan sorangan geuning. Karek nempo urang. Ieu teh HP smartphone. Oh, Smartphone ieu teh. Heeh. Itu nyaho siapa katro teh kaluyan geuning. Pantesan embung wae atuh. Mah HP mana jadul? HP urang mah Itu hiji 600. ya ilah, zaman kiwari masih make anu kitu. Ieu ayeuna mah maneh ganti ku ieu. Heeh. Ka maneh main aplikasi ieu otomatis terkenal, Bro. Maneh bisa duet oge jeung geulis. Coba nih contohna mana kumaha? Mohon kepadamu, tak sanggup berdiri ini. Jalan kemana sorangan lah, ayeuna mah. Jamin terkenal, ieu mah terkenal maneh geus. Beungeut kos kieu ge. Kaset. Siap. Langsung auto kaset.